ingat karena sejarah setan sejarah iblis itu eta iblis usul ke pangeran baheula ecek na keterangan usul kumaha setan atau iblis usul ke pangeran heuh ka Allah hayang panjang umur terus satu tutup dunia dibere ku Allah dibere hayang gagah diidinan hayang ngagoda anak putu Adam diidinan dirinya tanda kutip teh kumaha tanda kutip anak Adam teh teu awewe teu lalaki teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamimpin teu rakyat teu kolot teu budak teu miskin teu kaya tah ari setan di mana ngagoda jelema anu pangkatna raja bakal leuwih bahaya lamun setan abus ka jelema anu berpengaruh tadinya leuwih bahaya tingkatna teh leuwih deui sapertina dewek teh hiji guru muridna teh aya ratusanana tah si guruna teh tuluy kagoda ku iblis nyaeta nyaritakeun manehna soal kangewa manehna ka batur make dalil ngalibatkeun anak muridna tangtu bakal digugu tak ku anak muridna bahayana teh eta anak murid bakal milu geuleuh tak ka musuh guruna sanajan eta guruna teh salah pasti eta mah heueuh tah ti dieu cing bisa nganalisa naon mungguh jelema nu mikir tapi kudu kritis ayeuna mah euy logika ayeuna mah kudu kaharti ulah wa kasumuhun dawuh cing waspada permana tinggal contohna mah kieu we lah sanajan inung bapa ayeuna tah ngagarong mah ulah digugu sebab silakan teh sing aya pamilih benar teh pikiran teh heueuh tah dewek nganalisa naon Gusti Batara ngarencana rek numpes kajahatan satuju aka teu berarti aka merenya tujuan di dunia teh loba nu jahat henteu ai alasanana argumentasina aka pangna teu satuju Gusti Batara rek numpes kajahatan saha nu becus saha nu bisa saha nu berhasil nah sabab ieu teh ngarumpak kodrat jeung irodat nah sabab hade jeung goreng parantos kun payakun parantos jadi jajadian saha eta hade jeung goreng jajadian Allah eta teh geus abadi hade jeung goreng teh beurang jeung peuting ai beurang abadi henteu kaselang ku peuting ai peuting abadi henteu kaselang ku beurang ai beurang peuting abadi da eta hade jeung goreng atawa adil jeung jahat teh sabenerna geus jadi manusia mau bisa numpes malah lamun boga tekad numpes eta ngaleuweuhan Allah apaan kita berusaha nah kalau kita larinya kepada berusahalah berusaha untuk meminimalisasi tensi kriminalitas
memperkecil ruang lingkup kejahatan seperti daek ngarona siskamling. Nah itu berusaha, manusia itu berusaha bukan numpes. Sabab kejahatan moal eueuh siapa yang dunya ngadeg mah ingat kana janji iblis. Siapa yang hirup manehna panjang umur jeung rek ngagoda anak putu Adam aya idin ti Allah. Allah nya nepi ka bidinya atuh mikirna. Kita itu sudah jadi bangsa dewasa. Artina kedewasaan. Itulah ilmu alat. Kumaha ngadewasakeun Allah ka manusia? Bilahi ae bi qudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi idnillah, bi aunillah, bi teh kalayan kodratna, kalayan kersa jeung pangawasana, kalayan pitulungna tuh ngadewasakeun Allah ka manusia teh. Pinter aka geuning ngaji. Udah. Aing ge atuh. Percaya batur mah geus mikiran Pentium 4 aya urang ngajedog ge perbut dalil grepek. Era da atuh. Geus jauh tinggalin anak ge mah. Tapi heueuh pek pikir. Ieu mah mikiran Soheh, Doib. Henteu Soheh, henteu Doib, ger pasea. Masih kene ngulukutak teh di. Ngulukutak ke dirinya atung keneh. Heeh benar. Nu matak dewek teh satuju lamun tekad dek numpes kajahatan saha nu bisa. Paling-paling manusia itu berusaha untuk atau keur ngajauhan kejahatan. Nya matak ulah waka dituturkeun teuing pan negara teh. Bandungan we urang teh kajauhan. Ngabandungan teh kajauhan neangan bapa we urang tekadna sabab innamal amalu biniat sagala rupa amal-amalan kumaha niat. Kumaha lamun engke dunungan urang Pandawa atawa Kurawa ngagugat teh ka Kresna lamun dorna paeh pembunuhan. Saha nu ngabunuhna Gatot Kaca pan negara si Cepot si Dawala kan terlibat. Maka iya tah sanajan teu milu ngabunuh tapi memperlancar memperkuat terlibat ya kasus goreng-gorengna 10 tahun teh ai itu mah meureun ditanggung jawab ari itu ari aing sanu tanggung jawab sabab ieu pembunuhan berencana ieu alah cek aing oge waspada jadi dieu sanajan nu nyaah ka urang tapi inget tingali kasang tukangna eta Gatot Kaca make cek aing oge keun cenah maranehna atuh bejaan moal ditarima sabab datangna ge ti aing ti sanapeun ti rakyat da ayeuna mah percayana ka jelema teh lamun urang loba dunyana lamun urang luhur pangkatna kakara percaya ai datang ti aing moal didenge moal kudu luhur kedudukan kakara dihormat urang lalajo we ajabna Hapan orang meureun kabawa kena ajab. Nu matak jauhan oge lamun dek lalajo ulah tengah teuing. Ulah hareup teuing yang ulah tukang teuing, hareup teuing ka galei, tukang teuing ti jengkang. Siger tengah we. Sigerna siger tengah. Ari hayang salamet. Tapi tetap lamun urang milu kasok kalimah mah terlibat. Pasti. Ngan dewek meureun boga Allah keyakinan
sabab Allah bakal nyalametkeun ka jelema anu percaya jeung kanu ngabdi ka anjeunna 5.000 malaikat diturunkeun. Ya, kitu. Ya. Ayeuna mah si lain jeung dewek fungsina ge hiburan. Ngaleungitkeun kasusah. Desa Cibendung teh Kakara ieu katincek ku urang Kecamatan Banjarharjo. Bener. Kakara ieu teh Kabupaten Brebes aya heueuh. Bari beda provinsi ieu teh. Jawa Tengah. Jawa Tengah asupna. Sikana mika cinta. Bapak Utim sareng Ibu Eni di Nararaga ngalihkeun putra-putrina Neng Sintasari ka Cep Hapidin. Nyaeta putrana Bapak Toherdi sareng Ibu Darsi. Ayeuna dihibur ku urang ti rombongan Giri Harja Tilu ti Bandung. Sanajan bari jeung urang kaayaan geus sakieu kakolotanana. Urang keureuyeufkeun da ieu mah pakaulan. Kaul parantos junuk cita-cita parantos laksana ulah ditagih ku wargi ulah dipenta ku baraya urang pungkas dina peuting ieu ku Rajah Pamuna. Ulah jadi tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awon. Cing jadi tunggu sirungan teh anu sae anu bari mangfaat dunya rawuh akhiratna. Amin. Atuh Bapak Utim kalih Ibu Eni tilas karugelanana muga-muga cing kagentos anu melipat ganda. Amin. Babari ngalah rezekina kagentosan anu manglipat-lipat ganda di Nararaga neuneun kadeudeuh nuna kanyaah ka putrana anu dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan. Hikmahna ayeuna urang tiasa silaturahim sareng urang dieu man ahabba ayub satulahu fi rizqihi wa ayun insyaallahu fi asarihi fal yasir rahim. Jadi saha-saha jelema anu micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina. Amin. 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 Itu pan. Kahijina deui nyaeta dumeh kamari sasih Agustus di Nararaga urang sarerea mieling kamerdekaan anu ka-60 tahun urang tahun nasional anu kasawidak Dirgahayu Indonesia urang eusian ieu kamerdekaan teh ku cara karya nu terpuji karya anu nyata nya ulah diselewengkeun ieu kamerdekaan teh ulah disalah kaprahkeun. Kahijina deui naon cikeneh kapan urang teh sasih Rajab mieling diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Tidinya pertika ngajugjug ka Sidratul Muntaha ngaliwatan langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya ka Sidratul Muntaha rop-rop aras nyaeta audensi sareng Allah oleh-oleh ti ditu salat nu 5 waktu. Idanganna teh eta. Ya. Heeh, kahijina deui mapag sasi Siam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya maneh jadi jalma takwa yuk kurang bebarengan dina bulan puasa
puasa kuring Gering Dina bulan Syawal gentian sapanjang silaing Dina bulan puasa Gering kumalamun Gering nasa bulan gentian sabulan di mana kecager kumaha lamun tengah gentian pijah nu di dahar ku silaing sapoe beak sabarahaeun tah bikeun ka fakir miskin sapoe lamun 30 poe 30 urangeun teu tengah beratkeun agama bener eueuh nu berat kitu tuh ieu teh panganten teh teh hikmahna ageng pisan ieu teh dina wengi ieu teh direntetkeun jeung ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia jeung mieling mirad diisrokeun di mirad geunana jeung mapag sasi siang pardu kasamut sunat kalampah kitu ulah rengkah kapiceun jeung ngabejaan sugan aya nu mang nepikeun ka pemerintah Brebes naon sababna ieu jalan ka dieu awut-awutan keneh